ndekumahalakon tuturkan terus kos gitu datang ke iraha tuturkan terus malah makin kan itu makin loba makin ambalaya mun urang henteu ngarem sorangan nyawa-nyawa pae ieu mangkumaha tuturkan televisi tuturkan kuari internet tuturkan kuari film baheula film teh ngan sakadar di hiji imah bari jeung kitu hitam putih gorolo barenyak-renyekan loba sireuman kadang-kadang orang ngundung neuleuh ge kabelah dina TV teh kuari mah jadi color urang lembur masalah ngomongna jadi kolor belah dina deui luar biasa jadi naon gitu ngaranna TV teh tapi gitu jadi TV non tembok belah dina deui TV teh bisa diperkecil diperkecil segede gitu jang di mobil kuari mah bisa dibabawa keur hitut keur ngising nonton TV DKS nonton TV Ustad Masya Allah make bebek di jerona luar biasa tayu pengajian anu materi kitab anu dipencet di tungtungna Masya Allah sempak ya Ustad dia nu geus bener teh eta segede kiai bae aya nu sataranjangan di bebe blon teh coba untuk manusia nu kiai cek kiai di mana ieu murid jadi blon teh coba nanti murid ya Allah ya Rabbi endek kumaha nyuturkeun kos kadar itu anda kamari babaturan kula ka dieu urang Subang kemudian lain baturan nyana salam ti babaturan kula Mang Anu ingat waktu di Banjar teh ya. Terus nyana telepon-teleponan cenah minta HP kula bejakeun golongan teu boga HP gitu beja tadi itu moanya Bismillahirrahmanirrahim jangan bersihkan hati jangan beningkan hati hiji-hijina jalan tasawuf taglamun teu tasawuf mah tetep bae panas bae hati mah syirik bae hati asud bae dengki bae hati ria bae ujub bae takabur bae belajar orang bari tasawuf eta adalah pakaian rohna adalah tariqah tasawuf masa kadar metode ulah ria ulah takabur ulah ujub dijelaskeun ngaranna fan tasawuf praktekna kudu norekat geus lamun teu norekat nu moalkeunna kajen kukumaha ge tama sarua jeung budak leutik maka jubah kolot katutupan kene jaman manona tasawuf tetun teu norekat atuh eta kos kitu ubrug-ubrugan sapeker bae haram sasalaman kabelah dituna anti itu lain kitu tasawuf mah ngabersihan hate supaya naon parentah Allah dilaksanakeun nemah jasa urang mah salat teh pan teu nemah kadeuleu teu nemahna pan urang di luhur sajadah tapi aya hate di awang-awang urang di luhur sajadah di jero masjid masyaallah aya hate di mall eta kos kitu teh lolobana urang ya Allah henteu sadar bahwa urang keur salat nih doa urang ge ka mayit supaya khusyuk urang ge asa keur ngadoa urang nyebut Allahumma teh cek Allah kulan tah kudu boga rasa kitu urang Allahumma naon cek Gusti Allah teh urang keur dikulan-kulan keur dinaon-naon kunaon aya hate ka sholawat Allahumma ighfir lahu mudah-mudahan we sholawatna gede waghfir lahu mudah-mudahan we diblawan coba eta kos kitu Gusti Allah hese berhudu bergalbu wajara ubjawari tawadu ku hate jeung kuraga Allahu manahu liaji gobol syafatihi kena rahara manahu taimanane kitu golahu ku kena rahara dan tarima syafatihi dalam mayit iku hadis tawadu ikhlas bidalil mayit utai kilah iku pikir hadis yaiku dan supaya ikhlas yang dalam ngadoakeun ka doa mayit ditita ikhlas urang ngadoakeun ka mayit sengke karasaeun ku mayit ngeunaheun nalika
orang ikhlas tenginahin karasanaku mayit nah iyalah supaya orang ikhlas ulah loba nu di deuleu na ye kudu loba tafakur ka Gusti Allah kudu loba muraqabah ngintip ka Gusti Allah sehingga orang isin lamun orang geus boga isin ka Gusti Allah insyaallah harti isin kunaon dunia nu hina cek wali cek Kangjeng Nabi belah dituna belah dina cek wali cek ulama salafus saleh ku aing kunaon diudag-udag terus mun ngudag-udag na make aturan agama mah ieu mah make intos udag-udag dunia na make riba daging naon kitu ngaranna bunga bank udag dunia na make sogok menyogok udag dunia na make nipu udag dunia na make maling udag dunia na make zalim ruginya hina nya cara na teu beres orang lebih kabita jasa ku dunia sehingga orang riuh jasa hirup katungkul ku dunia alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir riuh jasa nungkulkeun ka anjeun ka riuh at-takatsur numpuk-numpuk harta teu kaburu salat lantaran di warung teu kaburu salat lantaran di pabrik tekaburu salat lantaran di ladang tekaburu salat lantaran di instansi tekaburu salat lantaran di organisasi tekaburu salat lantaran di partai tekaburu salat di berbagai urusan dunia alhaakumut hatta zurtumul maqabir gek pae ka kaduh masyaallah tekaburu ngaji lantaran boga janji jeung gitu ngaran rekan tekaburu ngaji lantaran boga janji jeung jahe masyaallah Nabi Hurairah wallahu a'lam masih keneh nyaritakeun hal indah sufiyah hayata ridun yaridu alal qalbi dibalanan min kasfi asrari zat wa anwariha dina ngabukakeun rahasia-rahasia zat jeung cahaya-cahaya zat setiap jelema anu hayang usul ka Gusti Allah aya tuntunan ti Syekhul Mursyid di makom-makom di pos-pos posna menurut Qadiriyah wan Naqsyabandiyah aya 8 pos dimimitian ku pos tobat diakhiri ku pos ridho jerona aya pos tawakal aya pos syukur aya pos qanaah dimimitian ku tobat mimiti tobat tina syariat nomor kedua tobat tina thariqah mulai ku ngabersihan awak dengan cara tobat ka Gusti Allah raga ditobatan ti mimiti mata ceuli irung sungut leungeun beuteung dubur kubul suku leungeun jeung golbu cara tobatna lain sakadar ba'da salat lain sakadar nobatan-nobatan dosa nu kurang karasa tetapi ne per detik jeung per menit dina thariqah mah kudu tobat geus berarti keur dieu keur nangtung keur lempang selalu astagfirullahalazim astagfirullah untuk dek jadi wali teh lain sambarangan lain babari jadi wali teh ika karak ndek menempuh makom tobat geus engke keur salat nage nalika aya kamangmangan saeutik
atawa aya pohon di jero salat eta kudu ditobatan dina tarekat. Urang salat rakaat awal mulus, rakaat kedua rada ngaji celek saeutik inget kana mobil, beres salam eta kudu salat deui. Salat kos kitu teh pan jadi siksa ka Gusti Allah. Astagfirullahalazim. Perbaiki salat. Perbaiki salat di mana ieu teh datang ka ngalantur salat teh. Naon ieu nu mantak jadi lanturan? Inget kana naon? Balikan di salat da tujukeun ka Gusti Allah nu lempeng, sakira-kira eta bakal ngaganggu bae piceun. Gitulah carana. Tak lamun orang nyaritakeun dongeng Sidina Ali katinggalin nyana berjamaah lantaran manehanana ngurusan hiji kitu babagian, atau Sidina Umar lantaran di bagian dina Khaybar kemudian tinggalin nyana berjamaah ku gara-gara tinggalin berjamaah bae eta Khaybarna dibikeun bae geus kabeh. Naon eta lantaran nyana mah geus datang ka dinya tah ka pangkat hakikat. Atuh kaganggu kuno hina sedengkeun salat mah berhadapan jeung Allah nu ngagangguna barang hina piceun bae nu hina ieu. Urang mah dikitu-kitu gengke mah tetep bae di teangan bae, di puasaan malah mah. Di puasaan, di riyadohan dunia teh riyadoh. Wali mariyadoh teh hayang datang marifat, hayang datang ilmu marifat, orang mariyadoh teh hayang sekupi. Geus tibalik bae, tibalik, jasa tibalik. Masyaallah karim. Nah, ini keur carita hal. Ibadah teh per detik jeung per menit terus bae istighfar ka Gusti Allah sakira-kira bisa nyana bergaul jeung manusia sambil istighfar silakeun. Sakira-kira nyana teu bisa, ya uzlah berarti. Uzlah ninggalkeun jelema, ninggalkeun makhluk lantaran endut menuju ka nu leuwih mulya. Tinggalkeun heula. Cek Tuhan Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani satungtung urang masih keneh kabita ku dunia ulah sok ngurusan masyarakat. Ulah sok ngurusan murid. Lantaran kiai eta sebagai figur tuntunan. Jang nuntun masyarakat ulah supaya resepeun kana dunia. Kiai teh supaya nuduhkeun ka masyarakat ka muridna ulah resep dunia ai pra kiaina nuduh dunia. Atuh deuk kumaha aja ceramah bae dibere leutik ngagurutu. Dicoret gunyana moal deui-deui ka dinya. Bae aku bensin sakieu da cenah. Emang kitu pod. Beres jasa. Masya Allah, kan diondang ku bupati ramblepan leutik ngagurutu. Ai endek sing lillahi ta'ala ulah sok ngagurutu. Kata lamun encan bisa ulah sok ngurusan masyarakat ceuk tu Syekh Abdul Qadir engkena kaganggu atuh boro-boro deuk jangan batur horeng dirina ge kabelem beresan heula diri supaya ulah resep kana dunia kae geus teu resep kana dunia kakarak ngurusan batur engke ge batur bakal karasaeun di nasehatan teh lantaran teu butuheun kana dunia nu dicekelan ku nyana. Ima penembungan nusugih geh ngaji embungan tatangga ngaji kunaon lantaran sekali ngaji diberi amplop kosong kita dinesian dek kerajaban kita dinesian dek muludan kita dinesian dek aya kegiatan-kegiatan puyeng lain embung sodako kos kitu teh puyeng dibere ku Gusti Allah embung jelema teh ngaji lantaran naon kaganggu taku eta jelema dek neangan ilmu kahalangan ku pamentana geus tah mah dek mere dek teh urusan nu boga ngan kiai na ulah sok ngaganggu-ganggu ka dunia batur ketika nyana teh dibere ulah sok ngagurutu tah lamun can bisa ulah ngurusan jelema urang lamun dikitukeun kasinggung kabehan pan kasinggung kok mau kipudaing mah teu menyinggungan aing bae burungan atuh lain kasinggung emang bebeneran teh mah lamun geus mudun ka dunia nu aya di leungeun batur silakan cek Tuan Syekh Abdul Qadir anslub ke masyarakat bahkan wajib ngomean masyarakat supaya bisa wudu nu rapih supaya bisa salat nu rapih supaya bisa haji nu rapih
supaya bisaen sedekah nu rapih lantaran di dirina geus rapih. Can rapih ulah waka nungtun batur diri sorangan heula. Urang lamun dikitu-kitu sahapi jelemaeunana nu rapih kuat. Ya eueuh. Berarti mah geus kieu kabehan bae meureunana berjamaah. Tah, iya tapi tetep bae aya teangan. Cek Kanjeng Nabi diterjemahkeun ku Tuhan Abdul Qadir ti buktieuna seperti kitu. Mantap riyadho heula bae khawa heula geus bisa ngabedakeun antara jelema anu marifat jeung nu teu marifat kakarak mangga. Mun can bisa ulah. Mun can bisa berarti can marifat di jerona. Nah eta teh ulah waka nungtun batur kabeulem engkena. Nah iyalah timbul hal orang terus bae ibadah perdetik istighfar ketika orang ta'aluk hate kana kendaraan, istighfaran ta'aluk hate kana sawah, istighfaran ta'aluk hate kana duit, istighfaran ta'aluk hate kana berbagai istighfaran. Engke ge ku Allah dibere. Urang teh berusaha mun cara dek ngalakalapa mah urang teh naik ke morosot deui dasar urang hayang naik mah meurna dan engke ge ku urang teh tangkal kalapana dikadekan supaya bisa naik teh datang ka luhur ke nyorosot deui kadekan deui atuh minimal tangkal kalapana rubuh. Itu teh terus bae urang merontak. Astagfirullahalazim terus. Ketika urang dadeulean ieu masuk ka jero hate ieu mah dunia nu hina istighfaran. Ketika urang dadengean ieu mah dunia istighfaran. Selengkeun urang neuleuh jeung ngadenge mah moal eureun-eureun satungtung urang hirup bisa neuleuh bisa ngadenge. Ngan pisahkeun ku urang. Ieu lah cara dina ilmu thariqah. Urang ke bari lempang istighfar bari diuk istighfar bari kumaha per detik per menit na terus bae istighfar engke istighfar urang tobat teh ngaranna timbullah hal kumaha eta hal teh waridun ma'rifat khosoh waridun kasfil asrar waridun kasfil zat waridun anwaruz zat waridun ma'arif waridun hadrah qudsiyah waridun nur warid teh nur teh cahaya nu dimaksud cahaya tauhid nu cahaya tauhid ieu mah anu akarna nembus ka handapeun sapatala 7 lapis bumi anu kaluhurna bakal nembus kana aras engke rindang naon kitu dahan-dahanna jeung daunna eta ngaranna hal nur teh cahaya disebutna nur makrifat nur tauhid marifat ngaranna nur tauhid teh marifat ngaranna nu mantak di dieuna di tafsir di naon gara-gara di bayanan min kasfi asrariz zat ma'rifatul khosoh atawa hadrah qudsiyah atawa nur tauhid bahasana sarua atawa ilmu kasfi eta cahaya datang ka jero hate rahasia Allah mungkin keur lempang mungkin keur diuk mungkin keur ngedeng mungkin keur di jero mobil mungkin bae keur di harapan Baitullah mungkin keur di makom Kangjeng Rasul mungkin keur salat mungkin bada salat mungkin memeh salat tergantung Allah nu merena ngageter ka jero hate teng asa aya Allah teh urang timbul isit eueuhna naon di jero hate nu aya ngan Allah gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah kicep urang kicep Allah nu ngagerakeun urang salat teh Allah sehingga boga rasa diri teh eueuh nu aya ngan Allah doang tidinya lah ngaranna hadrah qudsiyah ihal alhalu indah supiyah hal murali supi waridun cahaya tauhid yaridu alal qalbi anu datang ka jero hate min kasfi asrari zat tina mukakeun rahasia zat wa anwariha jeung cahaya zat engke salat teh teu ingetna naon
ngeunaheun salat teh qurratu aini fi salat cak Kangjeng Nabi ngeunah hese nyaritakeunana tah ngeunah eta mah sebab lain cara ngeunah ngadahar opor lain ngeunah cara ngadahar apel lain ngeunah cara numpakan jahe lain ieu mah lain ieu mah ngeunah sabulu-bulu ieu mah sabulu-bulu nikmat luar biasa ngadenge bahasa Allah teh ngeunah ngadenge Allahu Akbar teh ngeunaheun maca Fatihah teh nikmat maca subhana rabbiyal azim teh ngeunah boh urang nu maca boh ngadenge batur lain tergantung kangeunahan terhadap suara jeung makhraj lain tetapi ta rahasia Allah ketika urang dibukakeun ngadenge Al-Qur'an teh ngeunaheun jasa urang maca Quran teh keur salat nikmat jasa geus moal kahartieun ku batur lantaran salat teh geus teu bisa diudag sebab kebal teu karasa kebal nikmat luar biasa eta mah hese nyaritakeunana teh mah kos kitu mah ieu mah keur carita bahwa horenganan jelema kitu teh eta teh keur kadatangan waridun cahaya tauhid anu datang ka jero hatena sehingga poho kana dunia teh hina leutik di hate manehanana eueuh ta'aluk sebab ieu dunia bakal ditinggalkeun mantap Kangjeng Nabi mah di angsongan gunung Uhud yang berjuang teu hayang Sayyidina Ali mah tolak tilu salasan kitu keneh para wali-wali Allah man batur nyaritakeun dunia hina kunaon urang mudag-mudag satungtung urang encan teuresep kana dunia moal ngeunaheun salat wani sumpah moal ngeunaheun wajan ting udang-udangna beda sagede bakul wa moal ngeunaheun bae palingnya biasa-biasa bae salat kenceng ku kencengna kendor ku kendorna laun ku launna buatan nyana bae kumaha nyana ngeunah mah moal sebab moal kumpul antara cinta ka Allah jeung cinta dunia di mana cinta dunia cinta ka Allah moal di mana cinta ka Allah teh cinta dunia ketika geus cinta ka Allah cinta dunia dibere ku Allah lazat ibadah ngeunaheun tah ieu waridun ngaranna cahaya ye cahaya nah ieu ngaranna waridun cahaya ma'rifat cahaya tauhid nu mantak eta cahaya tauhid dibahasakeun akarna kasapatala datang ka 7 lepus bumi ieu rindangna ka luhur datang ka aras engke dahan-dahanna jeung daunna nutupan dunia jelema anu ngiuhan dirinya tiis jelema nu ngiuhan dirinya tiis di cahaya tauhid teh boro-boro nanaon geus amprokna geus ku tiis jasa komo ngadengekeun kana pituah-pituahna tiis bae geus lantaran naon lain bahasana tapi cahaya tauhidna ieulah ma'rifat waridun ta ieu keur carita waridun jadi ngeunaheun sebabnya nana aya dina kangeunahan nancap ka jero tanah sakira-kira di dasar tetep bae nyana tetep Allah paehan Allah tamak Allah beres kopi siap bendera Golkar keluar mulai geus diumrohkeun siap wah waridun leungit geus moal nyaman jelema anu masih kene kabangbreu ku dunia ketika datang anu mere dunia nyana narobah moal nyaman ketika aya caleg mere nyana kabangbreu moal nyaman ketika aya calon bupati datang nyana siap moal nyaman ketika aya calon gubernur nyana siap ngabantu tapi asal dibere moal nyaman kuari siap-siap ye pilkada amari geus mere naon kana ngomong atuh bakal kiai nu diumrohkeun di Kabupaten Tangerang ke bakalna ku Zaki bakalna aya 100 siap-siap saha nu dek daftar ngacung atuh seuleus sini sin aya di deui sin di mah henteu ya Allah ya Rabbi
masalah kos gitu mah los carita waridun berarti lantaran kabong bro kuno kitu umroh mah umroh baik ngan teu jadi kanikmatan haji mah haji baik ngan teu jadi kanikmatan tahajud mah tahajud baik ngan teu jadi kanikmatan duha mah duha baik ngan teu jadi kanikmatan lantaran ieu wariduna leungit sensitif teu waridun teh teu meunang kaganggu ku ujub leungit kaganggu ku ria leungit kaganggu pokona mah ku penyakit batin eta mah geus leungit bae langit bae tamah teu disahan nu mantak aya anu ngarasakeun sajarah salat daang di luar salat leungit aya nu ngarasakeun teh sajam sanggeus sajam leungit aya nu ngarasakeun sapoe sanggeus sapoe leungit ketika leungit teh ieulah hendak diayakeun ada di hese luar biasa ieulah waridun hal ngaranna jadi kesimpulanna mah hal mah cek ahli sufi mah cahaya tauhid atau ma'rifat rasul nu datang ka jero hate nyaeta tina kabukana rahasia zat. Geus lamun urang geus ngabukakeun rahasia zat seakan-akan urang teh ngobrol jeung Allah. Allahu akbar. Keur carita salat intina salat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira boga perasaan dibimbing ku Allah. Maca Fatihah urang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lain diri nu maca teh dibimbing ku Allah sia teh nangieun aing dihirupan ku aing teh pan yuhi wa yumit sia ku aing digerakeun lain sia nu ngagerakeun tah sia ku di salat nang aing seakan-akan sia mah boneka sia mah eta teh wayang nu keur dipaenkeun ku dalang tak sia maca alhamdulillah teh nang aing urang teh terasa dibimbing ku Allah geus bacana ge tanpa pamrih geus kumaha sorangan bae bismillahirrahmanirrahim asa dibimbing bae ku Allah ruh sia ruh nu aing Fatihah nu dibaca ku sia nu aing ku ari sia dibisakeunna ku aing geus sia mah atuh hitung boneka bae baca ku sia sarua jeung awas sia keur dibimbing ku aing atuh poho ka sagala atuh poho ka sagala rupa lantaran asa dibimbing ku Gusti Allah. Ngan eta mah kos kitu mah keur carita doang, praktekna mah tuh hese lantaran henteu bisa ku ngadengekeun kieu. Ieu mah keur carita, henteu bisa didengekeun lantaran kudu dipraktekkeun, leungitkeun takabur, leungitkeun ujub, leungitkeun ria, terutama leungitkeun hubbu dunya. Dunia sabodo asal ulah cinta, dunia sabodo asal ulah ta'alluq. Ulah aya ta'alluq teh hartina mah patali jasa jeung dunia sehingga mun dunia leungit urang teh edan. Mun dunia leungit urang teh walah ai kitu mah dunia nu aya di leungeun urang los malah bagus. Contohna Sayyidina Abu Bakar Siddiq teu ta'alluq jeung makana dunia ngan dibere terus ku Gusti Allah. Tah eta mah jadi urusan dunia mah kos kitu wa mal hayatud dunya tadi ilala'bun walahun. Nah, inilah urusanana sehingga geus bersih. Jadi ai warid mah mungkin dinusugih nu geus tersep kana dunia, mungkin di kiai nu geus tersep kana dunia, mungkin di ustad nu geus tersep kana dunia, mungkin di pejabat nu tersep kana dunia, mungkin di petani nu tersep kana dunia, mungkin di santri, mungkin di karyawan. Silakeun bae asal geus tersep kana dunia jeung penyakit batin warid datang. Asal geus datang warid bae geus beda geus. Diondang geus teu daek lantaran lah amplopna leutik. Teu beres deui we. Teu beres gugurkeun itu lantaran ieu mah rada gede ya. Nu leutik mah alah geus wakilkeun mah habak ka batur. Teu beres. Tah ieu kos kieu. Atawa silaturahmi lah terjadi lantaran aya anu atawa ngaji lah henteu lantaran aya anu tah kos kitu warid can datang tah ieu mah waridun hal keur carita hal ieu kakarak ge keur carita dina tobat lamun tobat urang geus timbul hal geus kabayang bre karasa engke dirina bisa ngarasakeun mantak dipermasalakeun jelema diangkat jadi wali si dirina nyahoan teu bahwa dirina diangkat jadi wali atuh nyahoan ya kamari ge nya ngawalian anakna karasa naon matak jadi karasa kangjeng Nabi ge nyaritakeun jelema diangkat jadi wali karasa nah maka jeung karasa lantaran nyana engke bakalna doana diijabah ku Gusti Allah.
salah segi tanda di mana-mana diangkat jadi wali Allah doanya numurni tanpa ayat unsur-unsur duniawi beda jeung hikmat mah ojol doa mah jeung duit jeung dunia eta mah hikmat iman teu maksudna naon geus bae engke diijabah doana salah satu tanda ngan gegedena mah lain eta ketika jelema tobat diterima tobatna sahabat nanya ya Rasulullah lamun aya jelema mabok kemudian tobat tina mabok nak bakal karasan teu bahwa manehanna diterima tobatna karasa jeung Kangjeng aya jelema zina kemudian tobat ieu tah tobat teh diterima jeung henteu ku Gusti Allah karasa apa henteu ka dirina atuh karasa jeung Kangjeng Nabi kos kumaha karasana bakal nanya na greget kana zina jeung bakalna ijid greget kana zina jeung hayang memperbaiki diri lamun diri mah haju bagus berarti doana diterima tobat teh diterima eta salah satu tanda kos kitu bae nah kuari dijadikeun jadi wali karasa engke ngagelempeng sebab roh teh coplok tina awak lain awak lain roh boga perasaan lah sapira awak isuk page-toge di mana roh geus kaluar mah awak mah dibawa ka leuweung tapi roh nu bakal amprok jeung Gusti Allah anu bakal papanggih jeung Gusti Allah pertanggungjawaban teh penuh ku roh sapenuhna teu sedengkeun Allah nu kuari diibadahan teh urang di jero kubur ge Allah eta urang di akhirat Allah eta mun kuari geus wauh ka Allah di akhirat ge wauh kuari geus baripat ka Allah tuh di akhirat teh hehel tah atau di akhirat teh eta teu bingung teu naon lantaran kuarina geus wauh jeung Allah Allahna eta keneh nu mantak di jero kuburan Imam Sibawa bisa nanya malaikat atuh geus wauh jeung Allah maka tanya sia ka aing man kalimah naon bisa kitu pan malaikat eta mah Imam Sibawa mah atawa aya nu kieu kapan begitu ditanya mana buka lah tanya-tanya segala ji cek malaikat mana aing mah tugas teu mana buka bejakeun ka Gusti Allah ulah kudu ditanya-tanya kitu aing mah je bani beu kiamat cek nya teh bebeja nya sakali deui lah aing mah nanya mana buka malaikat tengah jeding set ceuli carekan ku wali mah bejakeun ka Gusti Allah maka jangan ditanya-tanya pannya na bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya kula dicarekan cenah ceuli tengah jeding ya kunaon ieu atuh coba tanya ku anjeun kunaon kitu nu mantap manehanana teh kudu ditanya balik deui kitu aduh cek malaikat teh sanggup kula ge tadi dicarekan henteu tanya deui ka ditu kunaon kitu nanya deui punten nabi tos menghadap ka Allah naon sababna cenah eta make jeung kudu ditanya-tanya pancak Kangjeng Nabi anak inna zanni abibi kaula teh acak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula kula geus boga sangka 100% teh kaula mau iman Islam jeung kula geus wauh jeung Allah kula teh boga kayakinan banyakeun ka Gusti Allah di bebeja malaikat kitu teh jawabanana mantap deh sampeyan nanya cak Gusti Allah wali mah geus kos kitu Masya Allah mantap nih kayak orang mun payah gitu bae mantap boga pakai nanya-nanya ya digas ulah sembarangan nu geus wauh jeung Allah jeung nuncan lain deui ke di jero kuburanana nu matak macem-macem caritaan ahli-ahli Allah ketika dikubur engke ge di mahsyar teh beda-beda caritaan nu tadi di berbagai tafsir hum yahmiluna awzarahum jelema teh marawa dosa lantaran dibawa kunyana berarti jore aya anu naekan amal berarti bagus aya anu amalna bagus jasa aya anu hiber bae ka mahsyar teh set datang nya nama kieu bae di mahsyar di sisi bae nya nama ngadagoan jelema lalah geus sia bae lah terus aya teh keran kayak keur ngagodongan Habib Rozak nya jadi wali mah tenang cak kumaha kuari bae bari asa teh tari heula lantaran nya nama geus wauh ka Kapolda geus wauh nya nama atuh ka Dandim geus wauh mun cara di kabupaten mah ka Kodam geus warauh cenah mah tah eta teh geus tenang geus nyaho jalan nya
nah iyalah wali-wali Allah tengke di akhirat ke daratan ke bangsa murid-muridna tatari ke saja aduh cenah kula mah ieu bahaya kunaon tuh ieu catatan aku sih tenang bae di dieu lah ke yang diuruskeun ya tenang ieu bae di dieu ieu ini mah rusak amat ceuk nanti ieu mah sedang bisa dibela ceuk ini mah rusak biasa aja ieu mah kredit edisi ieu mah invest edisi eta kos kitu tah nu mantak al arwah junudun mujannadah arwah teh kos tentara anu berkompi-kompi mun tadina urang ngahiji jeung ahli Allah di akhirat teh neangan deui bae eta jarang moal neangan nu teu di dunia ge kana teu urang teu bisa di akhirat ge sarua bae engke di urang teh kapanggih jeung Habib Rozak bet sini udah sini kita kumpul bagaimana ini gua juga sama kos gitulah bayangan ke di akhirat jadi sekedar nyaho bae lantaran atuh ieu mah lain pagawean urang padahal mah urang mun daek ge bisa cuman endekna bae ge eungap boro-boro ngalaksanakeunana nu mentak teu sambarangan jelema lamun teu dipilih ku Allah ma wallahu a'lam boro-boro dek jadi wali kudu pinter ngaji mingguan ge saminggu sakali mun teu ngabesan da pere eta geus kitu udang tipe tinggi eueuh istiqomah pan ieu mah maksa hakikat nama nang Allah secara syariat heula urang dipaksa awak urang supaya ngaji dipaksakan ke urang teu betah saeutik paksakeun atuh ngaran di pondok ieu ulah ngeuneunahan sebab di pondok eta alif-alifan deuk mengarah ka jadi wali geus ulah dimewah-mewah di pondokna babarieun kiai dek ngabangun pondok hayang 10 tingkat ge bisa tapi lain eta nu dimaksudna ieu ngadidik murid supaya wauheun ka Allah lantaran diibah bae mah make spring bed make AC mobil single yang nu mewah teu daek wauh-wauh ka Allah geus di pondok teh dek diwauhkeun ka Allah pondokna disederhanakeun bae kadanan cara Imam Nawawi mah sare ge make balokeng abeh kumaha abeh teu nyenyak hees nu dimaksud teh supaya zikir terus atawa ngapalkeun terus balokengnya nama ai di urang mah supaya ulah udang memehna semprot heula spring breda di kebutan heula supaya rapi ulah aya nu ngaganggu malah mah bebeja ka babaturan geus aya saha-saha bae aing ulah diganggu aing keur molor bebeja heula urang ya Allah jauh jasa nah kuari dipaksa awak keunan ngaji geus ngaji kuari mah santren aya meureun 10 tahun 15 tahun dipaksa melalui ilmu urang syariat awak dipaksa supaya ngalaksanakeun dipaksa encan ngeunah pan ibadah teh encan ngeunah dipaksa heula paksa hudang jam 1 hudang setel TV waduh jorngan aduh Gusti Allah lagu ndek kumaha lalakonna tuturkeun terus kos kitu datang ka iraha tuturkeun terus malah eureuna makin ka ditu makin loba makin ambalaya mun urang henteu ngarem sorangan nyawa-nyawa pae ieu mang kumaha tuturkeun televisi tuturkeun ku ari internet tuturkeun ku ari film baheula film teh ngan sakadar di hiji imah bari jeung kitu hitam putih goro loba renyak-renyakan loba sireuman kadang-kadang orang ngomong naleuna ge kabelah dieuna uduh TV teh ku ari mah jadi color urang lembur masalah ngomongna jadi kolor belah dieuna deui luar biasa jadi naon gitu ngaranna TV teh tapi gitu jadi TV non tembok belah dieuna deui TV teh bisa diperkecil diperkecil segede kitu jang di mobil ku
kuari mah bisa dibawa keur hitut keur ngising nonton TV DKS nonton TV Ustad Masya Allah make bebek di jerona luar biasa tayo pengajian anu tayo pengajian anu tayo pengajian anu tayo anu tamyo materi kitab anu dipencet ditungtungna Masya Allah sempak ya Ustad dia nu geus bener teh pun eta segede kiai bae aya nu sataranjangan di bebe blon teh coba kumaha sia nu kiai cek kiai di mana ieu murid jadi blon teh coba nanti murid ya Allah ya Rabbi endek kumaha nyuturkeun kos karar itu menta kamari babaturan kula ka dieu urang Subang kemudian lain babaturan nyana salam ti babaturan ku Mang Anu ingat waktu di Banjar teh ya. Terus nyana telepon-teleponan cenah minta HP kula bejakeun golongan teu boga HP gitu beja tadi itu moalnya cenah zaman kuari ki uci teu boga HP i pan ortodok amat cekeun aing ku babaturan di ortodok leg-leg geus modern sura ji teu percayaeun kula teu boga HP padahal atuh aya HP mah boga bae malah mah leuwih hebatan tibatan we ente atuh sebenarnya jang naon eta HP jang naon Masya Allah teu perlu make HP cenah informasi ka Allah informasi cukup ti Allah bagi informasi bacaan Quran bacaan hadis kita informasi anu aktual up to date aduh Gusti Allah doaku paksa can ngeunaheun ibadah teh paksa melalui syariat salat awal waktu awal qobliyahan ba'da nabadiyahan wirid sakumati Kangjeng Nabi ndueuna paksa suki salat duha heula paksa teu ngeunaheun kajeun penting tahajud salat hajat paksa salat zikir paksa capek-capek pemaksaan syariat heula lantaran urang boga ilmu mun teu diamalkeun dicarekan ku Gusti Allah paksa heula haju zikirna ge la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah menang di sapinah menang di riyad nang di kitab-kitab kuari geus dipaksa teh geus aing ngeunah encan ngan geus terbiasa sehingga lamun henteu salat berjamaah teu ngeunah mun teu di awal waktu teu ngeunaheun ngan ngeunah eta mah ngeunah kebiasaan lain zaok engke aya bahasa zaok di bahasa thariqah mah atawa tasawuf mah ieu mah ngeunah terbiasa qobliyah badiah terus bae tah udang peuting terbiasa ngeunah ku kebiasaan tak encan pindah syariat mun di dinya bae urang tetep eta ngan sakadar TK eta teh ibadah TK kajeun tahajud datang ka harideung eta naon garang-garangna tarang eta teh TK bae sebab can dibere zauk ku Gusti Allah zaukun nafsi ye ibadah geus aya 20 tahun ngeunaheun ku biasa bae hayang ningkatkeun neangan guru atau guruna datang pindah atuh ku ari zikirna la maqsuda bihaqqin fil wujud illallah norekat berarti geus lamun norekat nu tadi teh tah pagawean syariat nu geus biasa lakukeun ngan ku ari tambahan carana kumaha cara nambahna engke dipituturan ku guru sia ku ari salat mun kamari mah nyaritakeun bahwa maneh teh mustaqbilal Ka'bah be kos kitu teh usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal Ka'bah kuari mah dibagi lantaran siang geus lamak suda lamun lama buda mah sakitu bae lantaran kuari geus lamak suda kuari kieu tekad sia zahir sia menghadap ka Baitullah ruh sia menghadap ka Allah kiblat zahir Baitullah fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah
tapi kuari manus zahir sia menghadap ka Baitullah, ruh sia ka Allah. Ka Allah lantaran di mana bae maneh aya Allah di dinya. Haitsuma kuntum. Tah, di dinya. Jadi dua. Urang kuari mangga zahir ka Baitullah, ruh ka Allah. Mulai guys, setiap salat satungtung encan inget roh ka Allah, encan waka setar. Encan waka setar. Geus mulai ditinggalkeun saeutik kakarak ninggalkeun syariat teh lain berarti ditinggalkeun tama geus biasa ieu kuari meruh ka Allah. Lantaran ruh ka Allah, ruh ulah lepas talian make ilmu tariqah ayat talina. Kumaha talina make lelembutan sok tafakur jeung muraqabahan geus ditalian ku urang ruh urang tah kuari geus diingkat saeutik engke naik deui kiblatna kuali mah lain kiblat ruh, kiblat galbu naik deui kiblat sir. Jadi opat kiblat di awak urang. Kiblat awak Baitullah nu aya di Mekah, kitab ruh Allah Subhanahu wa taala, asma Allah heula. Kemudian kitab kiblatna golbu, kemudian kitab golbu itu adalah sifat Allah. Nah, kiblat sir ieu adalah zat Allah. Ka eta teh moal anu ngabejakeun lamun urang pican guguru, endek sanu ngabejakeunana. Mindahkeun tina lama budak kana lamak sudat teh menang pindah sorangan. Dengan pindah sorangan aing geus pindah bari mah ngamanaan lamak la ilaha illallah teh tina lama budak lamak sudat. Je mikung sia. Saha mindahkeun ai kitu mah aya guru pindah. Mantap atas bimbingan guru, guruna guru mursyid. Sia ada lain haji mursyid. Guru mursyid pindah. Lantaran urang dipindahkeun ku guru aya nu nudukeun ngeunangan kiblatna beda. Geus beda kuari mah tuh pikiranana. Tambah deui cak guru kiblat Baitullah mah urang ngiblat ketika deuk salat wajib. Lamun wudu baca Quran sakadar sunnah, tapi kitab ruh ka Allah, kitab qalbu ka Allah, kitab sir, kiblat sir ka Allah sepanjang masa. Keur kumaha bae sia ngiblat ka Allah. Awas lain keur salat bae. Lain keur salat bae, keur lempang, keur diuk, keur ngedeng, keur di mobil, keur di kereta. Awas, kiblat sia Allah, geus ka Allah bae. Wahai kuari geus di mana ngalirik bae. Aya bae awewe goreng buatan Allah. Aya bae nu geulis, hebat amat ya. Dan teh juga. Ade torekat nikung da bos gitu. Masih kena wilah-wilah kade bae. Nah, aya naon eta di diri urang kok masih kena aya perbedaan, kanu sugih urang hormat, kanu susah urang teu hormat, ka pejabat urang hormat, ka rakyat urang nya-nya, aya nafsu di awak urang. Aya nafsuan di awak urang. Kudu kumaha tuh? Kanu sugih jeung kanu susah akur, kecuali nu sugihna ahli ibadah, kecuali nu sugihna ieu adalah sering memberikan sedekah dititah tah mah ku Kangjeng Nabi. Hormati lain sugihna tapi amalna. Hormati lain sugihna tapi ilmuna. Hormati lain pejabat lain jabatanana tapi bantuanana. Hormati lain kajabatanana tapi soliderna. Jadi urang kudu bisa tah ngabeda-bedakeunana. Geus kuari geus beda. Paksa urang. Dipaksa kuari lantaran geus ka Allah bae beda. Nikmat ibadah teh aya tah ngan encan dibere raok kakarak leuwih hampang tibatan awal mah ngeunah soteh kabiasaan kuari geus rasa aya lantaran salat titah ku Allah digerakeun ku Allah kuari menghadap ka Allah nu mantak aya bahasa minallah ilallah ti Allah ka Allah ku Allah jejaheu nya ngeunah tah di dinya lamun urang geus ngeunaheun sorangan di kamar bae bari mukaan HP. Eta geus luhur geus pangkatna. Geus luhur ta pangkatna. Ieu aya nu ngirim teh naon ngaranna pod. Aduh, dikunci malah lawang ge besi ka deuleu ku batur. Besi ka deuleu ku batur di deuleu jauh ngadeonokeun ieu mah ye. Waduh, ini susuna gede amat ye. Aduh, ieu geus luhur ye pangkat ye nu kos ge. Pinarakaeun ieu ye.
jadi arti di jero kamar sote dikunci embung kaganggu dedeketan jeung Gusti Allah sebab manusia mamun teu ngalem nyawat jeung Allah we dikunci artina dikunci sote lainna naon boro ku batur ku pamajikan ge ulah kanyawa ku anak ulah kanyaon cukup Gusti ibadah abdi dunya hote Gusti bae janu rek gaganjarna ge Gusti janu nitahna ge Gusti kuari ngageser urang tinggalkeun atuh cek Gusti dunia paksa ku urang resep dunia ditinggalkeun beralih ke resep akhirat resep akhirat teh naon resep ganjaran resep kana babales resep jasa tuh ngeunaheun ibadah teh ngeunaheun nikmat amat teh ibadah lain deui geus nikmat jasa beda geus teh dibuat-buat ngeunaheun bae geus geus lain deui panggil ku guruna tingkatkeun kuari ibadah melalui nya lantaran awak kurang teh aya kulit aya daging aya getih aya tulang didinya lah bentuk hayawan ngaranna butuh dahar butuh nginum mun datang ka dinya doang naon bedana jeung kebo naon bedana jeung sapi bari ditingkatkeun atuh melalui ruhun rohmani tina ruhur ruhani naik ka ruhur rohmani naik ijahe nikmat ibadah teh tah urang geus ninggalkeun resep dunia beralih ke akhirat cak Allah teh ai dunia nangin saha nangin Gusti Gusti tinggalkeun geus Gusti ka mana sia resep ka akhirat akhirat teh ka mana ka sorga aya di sorga aya saha aya kanikmatan termasuk bidadari sia resep kadinya resep aya sorga jeung kanikmatanna eta nanya saha nangin Gusti eta teh makhluk apa khaliq makhluk sia resep kadinya ku aing moal diangkat jadi wali masih kena resep ka sorga jeung nanaonan ulah resep ka sorga ge ulah resep ka sorga ge aduh menggading orang Allah main nasaluka jannata dan jannata wa na'udzubika minan nar wah kitu hayang surga embung neraka moal ka surga moal jadi wali gitu moal jadi wali kahalangan ku surga ge pan kangjeng Nabi dita Allahumma inna nasaluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar eta teh jeung urang Kendal yang orang pangodokan taman di tengah raji kos gitu anu ngaji mah ulah cek kangjeng Nabi nita kasih dina Ali li geus ulah dipenta surga mah li kasih Abu Bakar ulah dipenta surga mah ulah teu kudu dipenta jis Abu Bakar mah tilok penta surga sidina Ali tilok penta surga sidina Umar sidina Utsman tilok penta surga eta mah nyana keur ngadoa Allahumma inna nas'aluka jannata jang sahabat ngadengekeun dirina teu pernah hayang ka surga dihayang-hayang geja bakal ka neraka makan neraka diembung-embung bakal ka surga maka surga jauh saksida Abu Bakarnya teu kudu menta surga ketika sidina Abu Bakar sidina Ali geus teu menta dunia teu menta surga teu menta akhirat ditanya saha atuh nu dipake kahayang nu nyieun dunia jeung akhirat saha Allah sanajan dikitu-kitu kengkeng ridit bae ge dikitu-kitu ge ulah nuduh ke dieu karak dongeng doang kan karak dongeng doang dia pakai balik atuh ngawarung deui bae atuh rugi cerik bae biasa harga naik atuh biasa ngeluh kumaha ngajualna nya cekeun teh kunaon naik harga minyak nu kabari atuh nu kabari geus beak kana teh disimpen cekeun teh mun disimpen mah untung nu gede ye nyaritakeun kauntungan dunia deui pareum bae hate ieu mah dongeng doang ulah waka dituturkeun lamun dituturkeun anak pemajikan demo sia imet dongeng mantap kula bari lalagaan bae atuh lamun dek bebeneran mah lain kitu tata make pecut goblok sia lain kitu dipecut sia ku aing ieu mah keur dongeng heula dongeng ngadongengkeun nu hayang ngeunah ibadah kakarak didinya datanglah warid nur ilahi arifin ilhan aya datang teh cahaya ilahi si mah seuri itu sok nonton TV kan naon nu datang cahaya ilahi bin kasfi asrariz zat wa anwariha datang trek ka hate aduh
zauk datang zaukun nafsi nikmat mun urang maca Quran teh ngeunaheun sabulu-bulu urang ngadengikeun batur maca Quran lain terletak pada suara jeung makhraj jeung lagamna tapi hese ngomongkeunana sabulu-bulu kok bisa kitu sih teu kaharti lamun ku urang teu diaji tapi setelah diaji bakal kaharti nah pan urang geus ngagunakeunana lain ceuli lain mata roh ai roh mah pan saawak urang aya kabeh kapan geus ngadengena ge lain ku ceuli makan pelantara jempol urang dengkul urang sabulu-bulu aya rohan ngadenge kabeh nikmat nu mantak nikmat lantaran roh urang geus diolah melalui zikir roh teh geus diolah di zikiran kurang tahan napas tahan hap kan kitu teh a'li lisanaka wadmum syafataika tuh kaluhurkeun letah anjeun ka lak-lakan balemkeun sungut anjeun pereumkeun mata anjeun ainaika gul Allah 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 tahan napas tahan kurang napas hap maca urang Allah 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 cak anak pan teu udang-udang areng pae tahan napas keterusan jadi pae keur carita dongeng seputar toriko mentak mun guru na moal beres norekat moal beres engke ongkoh norekat ganti pindah lamak sudah tapi dagang limbah ongkoh lamak sudah tapi ngawarung ongkoh lamak sudah tapi ceramah nah yang amplop bener kan bud hah cak budol itu aja ada yang amplop sina kisoleh katara bae jelema teu norekat kajian ku kumaha tetep bae katara sorbana gede udang-udangna gede katara bae naon sebab langkah-langkahna nu dituju dunia ante coba tebak ngan ngomong doang buktina sok nyinggung aceun teu coba nyinggung ge keur laladahan doang buktina sok dibuleudan moal kadinya deui bener kan Bud aing moal nanya nueun aya bae lahanan lamun kos kitu turun ulah lamak sudah lama budak bae la ilaha illallah na henteu salah henteu ceramah hayang dunia syariat berarti kurang ikhlas tuh masalah ngan ulah lamak sudah la ilaha illallah mah budak bae asal ulah ngajual ayat bae malah ai ikhlas jasa mah henteu bisa cek jana teh ngan atuh ai ongkos pawayahna bae budak tah aju aya wayahna tah kos kitu tah aya wayahna tah ayo wayahna mah pan kuruna saikhlasna giliran berda kurang budak leutik teuing tah mah syariat teh keur ceres atuh ulah lamak sudah lamun deuk lamak sudah ulah loba omong kada dunia perketkeun nah nu nindakeun lamak budak kana lamak sudah guru engke guru nu naikeunana da kaperhatikeun ku guru teh naik kaperhatikeun jasa lantaran diteropong oh sakitu can wayah naik oh can wayah oh ieu mah wayah naik geus kajenting bareng ke aya nu ieu mah naik nu ieu mah encan tergantung kabisana kumaha bae ngaji Quran ieu mah sia nyebut dodna ieu pahili bae ieu dod jeung dal pahili bae masyaallah gitu bot pan tahu dodna pae dodna bulan puasa badan ngajina tah jadi kos kitu tah set lamun geus pas naik ditayekeun ke guru tayekeun naik kitu gede ngaji amir naik ieu mah ngaji batin atuh kanyawan ku ahli batin mah paksa ku ari datang warid gancang carita we warid datang ketika warid datang nyana ngarasakeun nikmat neuleuh dunia comberan neuleuh dunia najis neuleuh dunia hina nyana selalu ngadoana Gusti abdi mah jeung Gusti bae cak Gusti teh dek dibere dunia ulah Gusti teh mah urusan dunia mah tetep dek dibere be saboda Gusti ngan abdi mah geus tersep abdi mah jeung Gusti bae tah kuari karasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum zaukun nafsi tah kuari geus menahin jasa lirikanana Allah dengena Allah lempang Allah robah Allah cicing Allah geus diurus panti awal melalui pemaksaan kuari mah geus datang ke ruh jadi kuari mah ruhna geus lain ruh nabati geus lain ruh rohani tapi geus datang ka ruh rohmani talamun geus datang ka ruh rohmani disebutna rabbani
as-somadani. Nah, datang ku ari kutub robani walarifi somadani. Tak arti ku ari betah. Jadi geus datang ka kutub robani walarifus somadani. Nah, datang Rahmani ngaranna. Mantak di lembur urang aya Nyi Rahmani kan? Tukang uleg. Takos gitu, tak kagambar ku ari mah. Jakel aya Rabbani aya Somadani aya Arifis Somadani wal Arifis Somadani aya Rahmani ta eta horeng geus kadatangan waridna istiqomah di dieu diteruskeun teh maksudna ieu tah lamun geus datang eta wa tadhasyruh dahsyat ruh teh lirikan nangis Allah wa tahimu seakan-akan bingung teh kadeuleuk urang jana menuju Allah baik wataskuru mabok ruh teh mabok Allah disebut majnun lillah geus Allah bae nya mah kecapna geus Allah bae Allah geus kecapna Allah diuk bareng hate Allah sungut Allah sagala rupa geus berhikmah ku ari mah lantaran Gusti Allah doronganana urang mah lamun ditanya ku ari naon nu ngadorong maneh ieu leumpang ngaji ti imah ka dieu nu mantak kadorong teh ieu rindu ka tukang uduk hiji naon sia dorongan sia nu mantak ngaji ka Cilongok geus pasini jeung tukang sate naon sia nu mantak ngadorong sia datang naon kitu ngaji ka Cilongok ieu mah ku biasa bae naon nu ngadorong sia ngaji ka Cilongok ieu hayang ilmu naon sia nu ngadorong sia ka Cilongok janjian jeung jahe macam-macam tah eta Allah sorangan nu nyahueun baisna tapi lamun jelema anu geus pangkat terhadap solihin nu ngadorong abdi berangkat ti imah ka Cilongok thalabul ilmi lantaran diparentah ku Gusti lain ka tukang uduk di imah ge loba uduk malah jualan uduk lain tukang sate teu aya embena ge aya ngabarele di imah teu aya lain jeung jahe jeung naon jahe di imah ge aya jahe teu aya anggula mah kecuali anu leuwih masalah musuh masih kene aya kene entah aya ieu talabul ilmi murni Allah dulu nyamun baisna nu ngajurungna nah ieu nu ngajurung salat sahasia nu ngajurung ngaji sahasia nu ngajurung eta teh aya nu ngadorong kan nu mantak kadele ku urang hiji-hiji jelema lengkah-lengkah jelema teh ieu nu mantak kitu doronganna eta nu mantak kitu doronganna eta diterapkeun adab jeung akal mantak lengkah-lengkah jelema teh kabaca teu jauh ti anu teu jauh teh encan goib tah mah encan goib tah mah kos kitu nah kuari ruh muter dahsyat jasa ruh teh Allah lamun geus ka Allah bae embung jeung jelema embung jeung dunia embung jeung nafsu embung jeung setan hiji bae Allah wa yazharu zalik ala jawari bakal jelas engke terhadap awak gerakan-gerakanna bakal beda geus ketika ditu nage fayahtazrasu wa yastahul badan nage aya oper engke beda ti batur make bajuna tengkahna lirikna aya oper teh leuwih tibatan sabiasa disebut khariqun lil adat khariqun lil adat itu maksudna batur mah dahar teh sapuringan mah 50 genderuwo atuh tah mah khariqun lil adat teh ngaranna ayo batur dahar jadawan teh batur es jadawan teh khariqun lil dahsyat henteu lapar henteu jadi penyakit naon sebab dorongan tina ruh nunggus dahsyat jasa terus we muter Allah jadinya na teh geus boga perasaan Gusti abdi mah jeung Allah bae ngeuleuh Quran teh amis saya geura mukaan bae teu baca tenang teu kadenge dedengian ieu aya nu salam nu ngagerokeun geus teu kadenge lantaran keur khusu jasa jeung Allah kos urang keur bobogohan deber rendengan digerokeun coba datang ka ngadenge bete teu ceuli jelema keur jeung bebedena jeung indahoy Kerindo, gerokeun coba ku indungna, moal ngadenge. Sanajan disiram. Aja biasa bae. Lamun can disepak mah ku bulldozer. Karak. Sia disimbre emang disimbre. Aya tadi biasa bare ember, jatuh nyaho cek ya teh. Teu nyaho.
dahsyatna cintrong eta kos kitu. Insyaallah. Nah ieu cinta ka Gusti teh kos kitu. Nah, bakal berubah paya tazrasu wa yasahul badan wa yuqalu fihi ludu makana wa rubbama wa qasahibu kadang terjadi nu boga nu kahirupan ku warid dina aya karusakan-karusakan wa wala suruh nyana teu nyahoeun seseri sikti samarupil khurqi manehanana keur di naon kitu kana di jero musala kemudian musolana rugrug pabehan ngejerit nyanana tetep bae salat teu nyahoeun musola rugrug aya dina karusakan teu nyaho ku dahsyatna cinta jasa ka Allah Sayyidina Ali salat eta dicabutna teu karasaeun pedang atawa panah teh teu karasaeun pala aya dina rusak kunaon eta dahsyatna ruh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teu kudu nyaritakeun nu baraheula nu belah dieu Syekh Asnawi caringin Syekh Husain carita nu belah dieu na bae nu belah dieu na Ki Hairun eta Ki Hairun minta pang kitu ngana mencitkeun kotok naon kan ya opor diopor kunaon nyanana datang ka jero kamar sorangan mazikir tilu penting gara keluar kaluarnya geus asa kita opor hei ya pemajikanana opor di mana apa tadi ini tahu opor hei bahasa eta teh bahasa ledu hei atuh dia kalau terus beak eta mah pan beak emang teu karasa kitu nitah geriraha ai tadi ya Allah cak pemajikan nitahna tilu poe ka tukang atuh geus beak ieu mah di jero kamar bae kakaraknya na sadar masyaallah teu kudu Sayyidina Ali teu kudu batur tah kos kitu ya Allah mun didongengkeun di urang ge loba jasa aya anu digrokeun ku pamajikan ada ge tah urang pondok henteu dieu keur catur terus bae ya Allah ya Rabbi nah keur cerita jelema aya dina rusak tapi teu ngarasa wujud di nyorana warid